Caritakeun aya seorang patani nu kacida malaratna cicing di saung gubuk nu geus reyot. Mang Julin patani ngaranna teh hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaheunana ka eta sakadang entog teh bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya malih garwa mah. Hiji poe manehna indit ka sawah isu-isu pisan. Manehna geus indit kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawe namah kapake pisan ku juragan lurah teh kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh tara aya hariwangan. Balik di sawah wan Cisarya Klayung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeheus ka pangeran, "Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun daharna naon oge bisa." Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah, sanggeus wareg mah manehna tuluyin kampihan entog di juru imah. Isu-isu keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu ayeuna tina juru imah. Panasaran manehna tuluy cahya gugureupan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacira-cirabna teh tina kandang entog. Sing horeng teh entogna endogan, endogna endog emas. Mang Julin peupereun deuyan nyagap endog teh. Manehna kacida bungahna eta endog emas, emas murni ceuk Mang Julin. Wah bisa dijual ieu mah gerentesna. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun entog emas deui hiji. Kitu saban poe sakadang entog teh endogan endog emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog jeung harta liana nu muncekil. Entog teh nyaan mawa rezeki keur Mang Julin. Hiji poe Mang Julin ngarasa capek mun kudu ngapoe ngadatangan kandang entog pikeun mawa entog emas pira hiji teh. Mang Julin sesadiaan bedog keur ngabeleh entog ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entog. Ari geus dibeleh entog teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoena.